subuh Ramadan anu sami kuring dihormat Bapak-bapak aparatur pemerintahan, bapak-bapak tokoh pemuda, tokoh masyarakat anu sami kuring dihormat para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, aulia dan pelajar sadayana anu sami-sami tahu hadir di tempat anu sami kuring dihormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna mangga sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah anu maha luhur, anu mana alhamdulillah kalawan kudrat mantena urang sadayana masih tetap biasa ngalaksanakeun salayana kewajiban Allah Subhanahu wa taala eta kalau ilmi dina darata kuliah subuh. Anu mudah-mudahan urang sadayana kumpulna dina ieu tempat ngajantenkeun wasilah lungsurna rahmat sinaram hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan atuh segala rupi amal ibadah urang sadayana anu fardu anu sunatna anu mahdu anu ghair mahduna terus kami urang sadayana ayeuna melaksanakeun ibadah saum anu dipardukeun ku Allah Subhanahu wa taala parantos dugi kana 15 anu mudah-mudahan ibadah saum urang sadayana ibadah sunat anu sanesna nu parantos dilaksanakeun dijantenkeun ibadah anu makbul ge mabrur ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anu menjadi pajengna mudah-mudahan urang sadayana diberi kesehatan, kegiatan, ketabahan sehingga biasa ngalaksanakeun eta kewajiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna shalawat jeung salam Allah mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana karim kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darilah kepalawatina kepada sahabatna, kepada tabi'in-tabi'atna, muslimin muslimat, mudah-mudahan kalebetkeun ka urang sadayana, tur ka urang sadayana di syafaat dengan tenaga dina poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana, usai kesimpulan di poin awal sadayana, simpulan bertugas sebagai pengatur waktu di acara kuliah subuh. Di acara nubaris kaparingkeun nyaeta kahiji pembukaan, kaduana anu pikeun tausiah keagamaan, nomor katiluna doa sedih tutup. Sumangga ya waktu sebentar daya dina kabarokahan oleh kelancaran kemanfaatan kemurun sadayana mangga urang kawitan pengawasan bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilajengkeun kana acara sadayana nyaeta tausiah anu insyaallah dina ieu waktu bari didugikeun ku pangarsa Sayyiduna Al-Mukarram Bapak Ustaz Anang di Tonyong. Lengkong. Anu pada nyadak tema nyaeta kehidupan sosial atau kepangarsa Sayyidina Al-Mukarram waktan wa mahlan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
taksir kudrot sareng tahsis irodatna urang tiasa kempel ngariung di tempat dina laraga tulabul ilmi anu mudah-mudahan ieu riungan janten cukang lantaran wasilah urang tiasa alium deui sami-sami dina surgana Allah. Amin ya Allah ya Allah. Shalawat kali salam mulia salamina dipaparinkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'u tabi'in, dugi ka urang sadayana salaku umatna anu mudah-mudahan senantiasa selalu patuh turut mutabaah ngalaksanakeun kana sunnah millah ajaran mantenanana harapan ageng mugia urang sadayana dina poean kiamat kaagehan upaya syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Allah. Al-Mukarram bangsa sesepuh ieu madrasah majlis taklim para sepuh bini sepuh anu disepuhkeun tokoh masyarakat kali sanesna mugia sami-sami kenging ridho rahmat maghfir Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaajana hapunten wirehna ngacak waktos mari ari waktos nama dinten sanaon mingguan asal mutelpat karsan hari mingguan sareng Senin mah sok khusus we ahad sareng Senin maka daerah Indian jadi setiap Senin sareng ahad wana sakitu hapunten sanesna bae-bae sanesnya pirakeun mung itu merenang tos jadwal kita kumpul matok itu tadi agung maklum kasadaya kadua hapuntenna wirehna soantena jika anu serat-serat dari bahasa serat-serat dari kalesan dikawit kaping 25 Saban di bumi merenang orang kali pasaran jantan durikan kadang di 12 umi nongse gitu di ada kurang ke hapunten sadaya diawali ku materi nu parantos dipasihkeun ku panitia judulna teh hidup sosial kehidupan. Semuanya sosial kehidupan. Urang nelaah sapalihna dikawitan ku sapalihna ayat mendidaukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kanggo buka nyaeta dauhan Allah dina Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi wallahu a'lam bil muradi jeung tina sapalihna ciri kakawasaan Allah. Tina sapalihna ciri kakawasaan Allah teh an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Arieun Allah nyiptakeun ka aranjeun kabeh teh jodoh-jodoh. Wa Allah diciptakeun galibna perkara teh aya pasanganana. Allah nyiptakeun peuting bareng jeung beurang. Allah nyiptakeun hujan bareng jeung halodona.
bareng jeung panasna. Allah nyiptakeun jalmi oge bareng pameuter sareng istrina. Ieu teh sadayana teu aya sanes litaskunu ilaiha. Cek barudak santri mah lamna teh litaklil. Sedengkeun kebiasaan barudak mah ari ngomong teh kudu make alasan. Al hukmu yadur ma illatihi. Ari hukum teh muter dina alasanana. Mata model ayeuna hiji pagawean bisa haram bisa henteu kumaha alasanana. Termasuk Allah oge tara leupas nyieun perkara teh sok jeung alasan jeung sabab musababna. Sabab Allah madau dina Quran kami ngajadikeun perkara teh likulli syai'in sabab. Pikeun satu perkara teh ngaboga sabab-sabab. Kenaon atuh Allah nyiptakeun beda-beda teh? Litaskunu karena supaya tarenang aranjeun kabeh. Jadi ku Allah diciptakeun beda-beda, aya jodoh-jodoh, rupa-rupa berpasangan-pasangan. Litaskunu supaya ngarasa tenang. Ngan urang mah nu diberekna sok tara ngarima. Dibere hujan diomongkeun ku hujanna. Dibere halodo diomongkeun ku halodona. Hujan-hujan mah itu sebenarnya gitu. Halodo atuh diomongkeun di sarua. Itu halodo wae atunya. Padahal dua rupa nu beda-beda teh ieu teh sabenerna mah keur katenangan manusia. Ibu ari ngaran hujan teh kudu keur nyawah mah hayang teh. Di arep-arep dagang hujan teh. Tah halodo oge kudu hajat mah di arep-arep. Da bisi eueun Ibu. Bisi teu aya uleman hawa tos dirasakan gitu. Lain bisi teu asal teu naon teu suping amplop sanes. Ieu nyaah belebar. Urang nyiapkeun ayeuna jamuan sedekah eueuh renungan padaduh eta teh. Matak sakalian ayeuna di ulemah sing hadir urang teh kana kawinan mah kana kidunya. Kecuali lamun aya udur anu madara. Ari kitu mah aya salse wajib dina sumpingna teh. Bungaeun ta eta teh ka surga teh lain ku salat wae cenah. Ku ayeuna ngabungahkeun batur ayeuna bungaeun datang urang teh eta teh amal saleh. Tah eta teh sabenerna mah katenangan keur salah sahijina. Lamun ku Allah dibere hujan tenang urang teh pameureun nyawahnya hujan. Ku Allah dibere halodo atuh tenang urang teh nu popoe baju mah. Anu keur hajat rupa-rupa eta teh butuh sadaya. Kusabab begitu naon nu dipasikeun ku Allah beda-beda teh kudu ditarimakeun dadua teh manfaat da Allah nyieun teh pikeun kabeh. Berikut Allah ayeuna nyiptakeun lobana jalma. Hirup di dunia teh ibu lain urang mung loba batur teh. Esukan teh ka kampung urang teh sorangan loba islaman teh. Kanikmatan diayakeun ku Allah. Panari-nari nikmat lamun dihitung-hitung ku urang ngaran nikmat moal kahitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun aranjeun dikira-kirakeun aya jalma anu cerdas saperti profesor. Aya jelema anu pinter leuwih di komputer. Kerek ngitung coba-coba ngitung kana nikmatna Allah sareng Allah moal bisa ngitung. Nikmatna urang ayeuna bisa bernapas oge geus teu
itu urang ayeuna nikmatna tiasa ayeuna disebabkeun naon anu sejalan tukang sok pacalengikeun naon teh ajan tukang calengik naon namanya teh atuh ibu dari erahnya tak kitu ge nikmat buktos nikmatna pan aya jalma anu beak ratusan juta miliar kadang mah aya ngabelaan yang bisa itu ajeun mayar sabaraha eta anu tas dioperasi ibu biasana tara dipasihan naon tuangan tara tara naon sina naon heula cenah cenah bungkus nikmat di teh ngap-ngapan pernapas ibu lamun urang meser di rumah sakit kira-kira sabaraha sapoe kudu mayar gitu teh tabu ieu mah saumur hirup walau gratis urang lamun daya mutar nikmatna urang ti Allah teh seueur eta geus teu ka itu komo nikmat-nikmat nu sanesna ngan ari urang mah sok dianggap ngarasa teu boga nikmat da anu disebut nikmat mah lamun duit dina ATM pinu kakara nikmat gitu nu kitu mah dituna lain naon nikmat kadang tah dina sapalihna ayeuna nikmat teh ku para ulama disimpulkeun dina jumlah nikmat anu teu kahitung lobana nu jalma moal bisa ngitung dikelompokeun ku ulama kana 3 nikmat nu 3 termasuk nu kahiji namina nikmat ijab nikmat diayakeun Allah aya itu dari araya urang teh di dieu aya nu pek bisa bumbu jeung nyemunya aya anu basa koma ari kamari mamake jeung rumah aya non bade saung bade marungahan segala itu nya ngalaliwet ngabakar ngahaja katanya aya anu di jalan di Mardosa di mana we kadang-kadang matur ayeuna makasih awi cenah bisi teu manggih di baso gitu ngabaso kali itu kasih awi pino eta pasar Raja Polah jeung mana teh jeung Ciawi eta teh bisa anak itu teh karena kenikmatan urang diayakeun mana buktina ayana urang nikmat diayakeun ku Gusti Allah nalika urang ayeuna aya panyawa karasa ayeuna teu daman sok buru-buru ka puskesmas sok buru-buru ka puskesmas lamun nyeri ayeuna angeun teu kiat teh nya sok ka puskesmas tinggal di pario mangkani di bumi teh teu gaduh sapeser-peser acan aya oge entong gitu itu mikirkeun teu gaduh asis teh penting ayeuna abdi kudu ka mana ka puskesmas mangkat ka puskesmas kali itu waktu ka puskesmas diparis ku dokter cek dokter ibu di ibu mah cenah ieu daya alatna kedah enggal-enggal di sana kata si bukti luas ya mun eta si ibu teh lapor ka budakna nya mah cenah kudu ka atas si doa tadi sakeudeuh jeung si bapak cenah teh di sawah dan di sawah padahal teu macul wakilnya dipiwari kaseran nyampeurkeun ka puskesmas bebeja kasalogena jeung kapunten kieu mah anteur aya nu doa ayo teu kuat jadi tambah pipuh geus kuping ti dokter kitu mah geus kunaon beurangan beureubaseunnya beuki moyongkon si mana teh teu buat mama kali itu teu ngemot teu gaduh artos teu ya kieu aya nu ujang baju balik bapak mah jeung ayeuna jeung si emak jeung si bapak teh kata si kudu je kata entong jual kabeh entong dijual keur naon eta keur padahal ibu eta entong teh lebaran teh teu dibenci aya semah ulah ieu cenah ulah nepikeun ka budak rek saman teh ka budak kosong nyana naon dengan bu nyana rangkang kitu nya teu dibenci budak ceuling oge ulah ieu kajen moal daging gitu nya kan entong keur hayang eta tapi ngabelaan eta pribadina kasehatan dijual
jantan we artos nya angkat ke rupa puskesmas di ka rumah sakit langsung nyana lebat ka naon nya dan gawat kitu teh tuh. Uge dek cenah kitu. Dek. Tah kitu we uge gede-gedean lah. Sup kadinya di parios nya ibu dilebatkeun kana naonan supaya wah begitu eta. Di parios teh kitu diwartos kasahana teh ka ibu teh bu ieu ibu panyawat tos repot pisan di dieu mah teu aya alatna wayahna ibu kedah angkat ka Bandung dirujuk di dieu eta kumaha ibu sugan kieu cimu teh akhirna samodal mah moal teu kalau pas buki ieu buki naon cukur panik apa mah teh geuningan itu umur teh duka iraha penasaran mah hayang ka Bandung atuh karitu kumaha eta nelpon deui ka saya hujan dan mah teh hayang hirup ieu teh mung maot hayang cageut geus we sawah anu di naon di ayeuna anu kebon deukeut imah anu ditawar ku Haji Somad pikeun geus pikeun teh bae ayeuna mah marbutuh aduh eta mah ibu geus diolok-olok ge keur mimiti mah eta kebon diolok-olok ku Pak Haji dibeli sabar hage teu dibikeun moal ibu mah mikeun uang atau moal mikeun keur ieu teh moal ge imah geus jimat kolot jimat eta bahasa jimat kolot poho kata ibu teh waktu kitu jual ieu teh kunaon make dibikeun ka kitu ieu teh margi hayang sehat ari sehat teh sieun maot eta teh ari sieun maot teh nikmat diayakeun ku Allah nu tadina teu aya jaminan tak kanikmatan ieu aya sadayana ieu narima atuh sadayana aya lain urang ku Allah didamel ta'aruf teh subhanahu wa ta'ala bangsa sadaya yang aku urang di alam dunia teh ku Allah dibeda-beda ku Allah dijodoh-jodoh teu aya deui iwati ditasulu sing bisa ngarasa tenang ngarasaan sebehate di ngarasa bunga ngana bukti nama itu ulang teh sok teu kitu tapi kumaha teu kitu nanti aya sugan teh aya batur mah aya naon kalahnya jadi beda nempo batur tatangga beli mobil urang jadi panas haruda kuduna mah lain kitu jadi tenang kudu mingat ieu mah jadi panas haruda bebeja kita salakina bapak-bapak tuh si Kang jeung si Kang mobil halus tapi cek kapan teh kita ngarepel kana lah menang anjung paling modern apa terus hate padahal mah urang bersosial teh tujuan Allah mah pang Allah ngabeda-beda kerja mah supaya bersosial teh supaya silih bantu supaya silih ayeuna dorong supaya silih angkat anu handap diangkat anu umur ditepat sina harap anu teh dipangorkeun anu tukang duduk jadi sadayana ngarasakeun kanikmatan ari buktina teu kitu kunaon atuh ibu dina bersosial masyarakat kudu nama eta teh saur Allah teh lintas kudu ngarasa nikmat tenang hate ku aya batur kamu nyalirana itu gelang sieu nya punya hayang wae batur gitu contoh ulah ayeuna disebutkeun aya batur sanajan aya batur dibere poek di bumi aliran disangkana teh gugorokan ya padahal aya tukang budak teh kunaon perluna urang teh batur dina sagala pagi urang hirup di dunia mah perlu ayana balan perlu ayana pakumaha cek basa sekuman batur paku ieu lain kudu barang ber tapi aya batur pakumaha ieu teh jadi katenangan ka urang teh kitu nya mata kena rumah tangga ayeuna pek anu tos aya jodona rumah tangga ditasur ilaiha supaya tenang ieu mah lain cek satina hanya akal kawin enggal ka jadi lieur gitu kagak jadi kieu cenah naon dina teh pusing kieu mata kayak calon anu tertahan di bumi aya peutan pak karsepna di Garut wae kunaon make di Garut dan di bumi mah ganeng cenah kitu lah majikan teh sok rame wae padahal kan yang lebih menteri anjeun Rasul mah betaheun di bumi teh betaheun
surga abdi padahal bumi nate eta teh ngan saukur sabaraha meter bari teu ditembok-tembok aja teu aya palapat korna we cenah kitu anjeun Nabi kapeta Nabi nyibatkeun banam jangan baik di jannati bumi itu adalah surga nikmat pangna kitu teh dijodohkeun Allah pangguna jadi surga keur Nabi sabab nugeuskeun Nabi nyebrage kitu taku ayana urang bersosial ieu nu inti nanti Allah ayana urang beda-beda dina bersosial ieu ayana supaya niat tenang urang boga sawah pan butuh batur anu maculna jadi tenang jeung batur teh urang boga ayeuna naon ketan batur anu urang dipiwarang naon nyieun opakna ngadamel naon deui laginana pan tenang seuleuh ayana batur ayana bersosial teh kitu tapi kunaon make teu nepi ka kitu bahkan jalma jeung jelema teh sok api-api teu wau api-api teu butuh api-api anu lain naon dulur kadang kitu jeung tatangga kirang naon kirang sae lah kitu nya jeung dulur kirang naon padahal eta teh perlukeun urang sadaya kunaon make kitu akar masalahna ternyata akar masalahna aya dina hate nu berpanyakit eta teh pangna kitu teh dina sosial urang kirang sae sareng sanes hubungan muamalah urang jeung papada tetangga kirang sae bahkan jeung dulur jeung kolot sorangan kitu pade teu pati hade ieu teh akibatna mah sababiah hijina salah sadua sababiah teh hiji karena hate berpanyakit hatena ibu teh gering eta teh kitu ari rupana mah teu gering ibu teh jangan atuh bahkan mun baju teh mah pangeutuhna tapi hatena nu geuring manana nu berpanyakitna di mana-mana jalma anu manana berpanyakit ulah jeung batur sanajan jeung kolot sorangan moal akur ulah jeung tetangga sanajan jeung budak sorangan moal akur pantes sae ibu aya sagala oge kacukupan sawah aya sawah ayanya aya garuk gitu sepeda butut-butut wae mah aya dan halusna mobil gitu aya sadaya aya tapi kunaon hatena make tenang padahal Allah nyiptakeun loba jelema beda-beda teh keur katenangan di tas kuno ternyata masalahna dina hate aya panyakitan hatena teh kotor beluk hatena teh kudu dikumaha tuh ubaran mana lamun manah diubaran ulah ayeuna dibere loba dibere ayeuna tanah loba dibere imah gede dibere kendaraan aya dibere pare seueur saaya-aya we tuang sanes buya pasti bakal ngarasa katenangan di mana sabab hatena anu sehat anu sehat urang mah lain ieu hate teh ceuk tadi geuningannya tetangga ayeuna bejana meuli motor anyar urang teh panas gitu kok harudang gitu ingat-ingat hate padahal urang cita-cita yang meuli motor eta teh kata pusi eta meuli teh perjalanan eta mah kan tasih tas perempuan motor ieu alus itu bapaknya aya pe tetap geus meuli atuh aduh eta mah hate teh asa kabomohan gitu gitu aduh kunaon make ayeuna teu naon teu ngeunah hate kunaon rek panyakit padahal dina hate teh ulah aya panyakit-panyakit sapertikeun irian naon margina maki lamun urang teu ngarasa bungah kana bungahna batur teu ngarasa seneng teu ngarasa ayeuna bungah kana meunang bungahna batur ieu teh sarwajin ngieun kasusah kana diri urang. Ngan lamun urang ayeuna geus bungah kana meunangna pangebungah batur teu meunang pangebungah. Katempo dina hareupeun imahna teh motor keur barudak bari ngumpulkeun barudak rek naon ngaranna teh? Nyawer. Urang teh minum bungah, kecil alhamdulillah itu lain kieu. Long teu kajauhan. Maka tina kaca noloh gitu ya Allah eta. Geuring kitu mah ibu. Geuring. Untung teu aya langsung
Ieu mah tukang meletek dengan sedih tadi lemah begitu ya. Khawatir eta mah. Geuring we. Batur mah aya kamu mah hiji meunang duit di permen punya. Ieu mah henteu. Tolak ieu we. Kumaha ibu? Ibu kana hatena nafsu masa kasalakina. Kasarana kasalakina. Salakina mata kan saroge mah liku babungsakna we sieu saroge mah. Wae jangan menjadi sasaran wae. Geus kena. Ieu teh tina hate anu. Oh, dengar poin hati teh mendatang si bapak. Bukan menggeus disalahiskeun. Peknya sarogena datang. Bapak ceuk abi oge. Beuri geus kabelaan ieu mah abi teu puasa pokona. Aya mah ulah motor kitu aya mah hayang mobil. Ningkat atuh. Untung bapak salakina sarogena geus setruk oge. Kupikir kudu meuli mobil mah tuh. Ieu teh mana anu. Karena mana awan bersosial teh jadi awan. Kedah nama bingah lamun batur ayeuna meser motor teh minimal nya bingah. Pan jadi bingah ka urang rek mangkat ka si honje karosannya punya karosan motor teh urang teh ku caroge keur dicanda kitu nya. Anu hiji teh motor anu budak ngan keur dibawa di bengkel deui. Atuh urang teh meureun nama pada ojek meureun langka ieu nama aya sahiji dua kuat-kuat teh urang priyogi ka Ciawina kerja polahna meureun cepet. Aya bisa pola bukan motor ieu lah tajil. Apa kitu? Aya anu tidak. Tidin. Motor anyar tadi teh. Tidin. Kumaha tuh? Baca. Kalau Jumat minggu teh nya. Anu sinis. Atuh hayu. Mana rajin. Wah, hate mah panas nya. Aduh. Eta teh ngarugi sorangan sabenerna. Leumpang tadi itu sabaraha kilo pan lumayan sampean teh. Tapi lamun urang ini bingah hate anu sae ka batur nu ditididan teh pan urang ibu mah teh. Ayo atuh numpak meureun. Meunah kali itu teh moal mapah moal tah eta alitna nu disebutkeun jalmi hatena goreng berpenyakit nyaeta saperti kieu. Seueur itu. Efek-efek tina mana anu goreng teh kana ayeuna bersosial janten goreng. Dina rumah tangga moal kenging nu disebutkeun kanikmatan, katenangan, bingah pokona manikmat. Sanajan aya cukup naon anu dua kalau pasea jeung istri pasea pada urang naon atuh acis nama aya dina ATM mobil ka sabaraha embing kitu teh. Aya teras ayeuna beas mah atuh dina wadahna itu nya tinggal ngeduk gitu. Moal kirang tapi kunaon make para saya budak curang nu wangi ka teh nya atana urang pasea jeung budak. Ieu sababiahna tina sawae sabab-sabab karena dina manehna seueur panyakit. Eta panyakit panaon teh manehna teh nyaeta merong atana wis guleuh hideung. Kudu kumaha tuh geus naon antisipasina supados sadayana berjalan salib-salib dina bermasyarakat urang sae. Dina berumah tangga urang sae sanajan saya aya rezeki di pangeran tapi nikmat karasana. Sanajan urang teu betul bruk di mana? Di jero bro. Malaya seseueun kudu kitu. Eta sanajan teu kitu tapi merasa nikmat. Berarti mana kedah diunya. Kedah diomian. Kumaha tuh kedah diladona. Para ulama ngawartosan aya sababaraha landong nu paling mujarab pikeun ngubaran mana. Tepatnya di sabari ulama aya libatkeun 5 genep bahkan selangkung hitungan untuk kami urang saceroskeun tim anu jadi landong. Ieu ceuk saha ieu teh Bu? Ieu landong mana anu matak jadi sehat, bakal beljak, bakal cager. Ieu teh ceuk spesialis hate nyaeta para ulama ahli sufi. Jadi ulama-ulama anu berhubungan sareng masalah mana nyucikeun maneh maranteunana ngawartosan ka urang cara ngubaran mana. Kawas urang gaduh panyawan kaos berarti kawas stok eta teh. Atawa ka maneh ka dokter gigi. Lamun panyakitna ayeuna rada abot berarti sumpingna kasebe
spesialis. Tah spesialis mana mah cara ngalandungan diwarotosan ku dokter. Sanes dokter bisa nyangker dan dia gitu lama oke ngan ngawartoskeun supados sehat sarupa ulama al-suluk bahwa manah teh hiji landungna kedah mujalasatul ilmi sing getona. Eta nu paling nomor kahiji sabab ari ngaran landung teh Bu, landung teh di dokter oge sok aya nu palingna dari jejaguna di mana teh dokter. Mun di dokter Pawasisto mah naon jejaguna sok eta wae aya eta mah. Penyakit buntu aya, penyakit ayeuna mah aya keneh bae eta mah bukan naon tah eta mah dijagokeunana dengan kana. Tah saur para ulama nomor kahiji teh disebutkeun mujalasatul. Hartosna supados urang ayeuna cager maneh, supados urang daman maneh tutujud ulah salah landung. Sabab lamun salah landung mah lain jadi cager kalakah leuwih parah. Seperti kieu ibu hayang ngabeureun naon? Mana? Ceuk balik ka mana? Nah, ceuk mah ka Pangandaran hayang ngabeureun mana? Eta mah salah landung. Moal cager ditaros di Pangandaran usui ceuk kumaha manah ka inu? Boro-boro sapeakeun naon duit ditambah. Acis ditambah seep jadi bingung. Tadi nama hayang ngalandongan hate kalau berah gitu nya ngan salah landong lain jadi damang kakak 2 kali landongan parah nate nah ditambahan ku aci CF bingung lagi sabulanan saya kali kita sapoeun mangkali psikotes nya aya anu menang ieu dipakai eta jadi masalah landongna supados manah mah supados taman saur para ulama ieu landong hiji mujalasatul ilmi kahade ulah henteu kersa maos ulah henteu kersa hadir ka pamaos jadi kedah eta mah sempet teu sempet ribut teu ribut dina waktu aya pamaosna sing usahakeun hadir naon marina margi dina majelis ilmu di dinya aya kucuran-kucuran landong nu dikucurkeun ku para ulama kana itu dikucurkan geningan gitu terus unggal lingkungan kade bahasa kali macam nabi ada kan haus tapi ngan sakali itu lol deui eta mah kawas ka dokter diberi obat seuli mana hiji mah sager sakali mau kontak teh kedah teras-terasan naon namina teh namina teh teras-terasan teh nya roti untuk aku batek itunya teras roti angkat kapan mosane kedah roti ieu nu jadi sabab hiji ngadamang teu kana damang teh angkat ka majelis ilmu jadi atuh urang teh kudu hadir ka majelis ilmu maksakeun kedah maksakeun ngarahean damang mana bari dina eta majelis ilmu teh saja barek nyageurkeun mana teh kautamaanana teu saalit seueur pisan dirugikeun ku Kanjeng Rasul keur jalma nu apal jeung jalma nu nyaho naon kautamaan jeung kahadiranana kaistimewaanana jalma hadir di majelis ilmu. Anu urang ku sabab urang pada awam nerangan itu arawa mending keneh ka sawah we gitu padahal waktu pangaosan ka sawah we kewe cenah ada sak minggu aya ke aya deui itu kewe ka sawah mun diukur mah ieu jalma anu saperti kieu lain mah datang anugerah ti Allah rezekina tapi sabenerna mah ku angkat ka sawah eta ngurangan rezekina ti Allah ngurangan itu lamun bareng di waktu pamaos jadi waktu ibadah mau pulang ka kantor aya sasatina aya ibadah perkara ka mana ka syarat mulai dilarang maka lain dilarang terus kadua nu paling ayeuna utami deui keur ayeuna ngabunuh ayeuna panyakit mana supados sehat kersa saum nyamustikan patuan naon margi saur Kanjeng Nabi tina sapalihna jalma nu matak teu wau jeung Allah tina sapalina jalma usah nu jadi sabab teu apal ka Allah
karena gelasna hate, ari gelas hate nyaeta ku seukeun teuing barang. Ku seukeun teuing barang tuan, ari urang mah barang tuan teh kumaha nya. Nepikeun ka tiki enjing, nepikeun ka kulon teh ngagiling terus. Oh sasi Ramadan mah sugan teh sasi Ramadan mah irenya ku lain iren ka pindah tempat. Puasa teh urang mah pindah tempat. Anu tadina siang tuang jadi wengi bahkan dina puasa mah lain nyerangan. Leuwih eta dikumpul-kumpul saudara. Dikumpul-kumpul. Ibu, kunaon make kitu eta? Oh ternyata pada malam kita diakibatkan dorongan-dorongan nafsu urang anu tadi. Naon margina nafsu mah cenah ibu, nafsu moal kenging disingkahkeun tina diri urang kecuali usaha akan pikun urang. Allah Subhanahu wa taala nyarioskeun ka Kanjeng Nabi bahwa iblis nyarita. Saur eta iblis akhlaqun nasa bidunubi. Kuring ngabinasakeun ka manusia supaya jelema teh manusia sasar, supaya manusia teh bohong ka Allah, supaya manusia teh teu ingat ka Allah, supaya manusia teh malalu di Allah, bahkan supaya manusia teh ngalawan Allah. Ku kami disoledatkeunana bidunubi kurupa dosa iblis. Nah, wa ahlakuni bil la ilaha illallah wal istighfar. Tapi manusia oge cenah ngabinasakeun ka kami. Kumaha cara ngabinasakeun manusia ka kami? Ngabinasakeun manusia ka kami teh ku jalma seueur la ilaha illallah sareng ku istighfar. Jadi lamun jalma ayeuna seueur istighfar din masadailah ngaran iblis mah setan mawantuneun kana awak dan waktu. Tapi pokona jauh we. Ngan eta iblis ternyata dina eta hadis dijelaskeun henteu frustasi. Sabab iblis kuat dina hayang ngagoda. Maka urang oge sabenerna kudu kuat dina hayang ngalawanna kitu. Mun iblis kuat dina ayeuna ngagodana, urang kudu kuat dina naonna? Ngalawanna. Iblis teu putus asa. Kumaha? Karena diri jalma mah teu lebet kana hatena. Sabab hatena mudal asma-asma Allah. Sabab hatena dilingkung darah naonna la ilaha illallah istighfar. Ngaloba kulieukeun kitu. Maka iblis teu tiasa nyicingan kana hate urang. Ka mana dicek iblis? Eta iblis lebetna kana nafsu urang. Jadi kana nafsu akhirna. Nafsu anu didorong ku iblis. Nafsu anu didorong ku iblis. Ayo. Ari nafsu mah memang rada susah. Dina saut oge nafsu mah kuat gitu. Sakitu iblis dinaon teh dinaon? Dirangket ya punya. Setan mau dirangket tah ngaran nafsu mah teu. Nafsu oge ieu teh nafsu. Kunaon nafsu waktos harita kula ilaha illallah nafsu mah teu eueuh, nafsu aya we. Kahayang kurang sakuat anu gede teh nya. Iblis mah karuan nafsu setan mah karuan. Margi aya hiji obat pikeun ngelehkeun nafsu. Anu ku la ilaha illallah mah lain teu kenging ngan la ilaha teu disambungkeun ku Allah. Keun hanya dan waktu baheula ieu nafsu mah minangkana mah beda jeung iblis gitu. Keur baheulana waktu Allah nyiptakeun nafsu. Diosok-osok iblis nafsu. Atuh kunaon ibu? Dina sasi Ramadan padahal mah bangsa setan kitu teh dirantai, ditalia, aya keneh teu saonnya Bu. Aya anu masih keneh bangsat nyopet dina pasar gitu. Batu balanja baju gimana mikirkeun kana naon? Nyopet aya keneh. Padahal anu nguasai pribadi disebutkeun setan teh teu aya. Nafsu mah kieu. Tah nafsu mah kaona awas tina hati anu jadi ngagoreng hate ku nafsu. Kaona nafsu elehna nafsu teu aya deui nu bisa ngabunuh nafsu iwal ti urang sanggup ngurangan tuan sapalina ku saon. Mata sing sering saon. Kumaha kitu make kitu?
Dina waktos Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun hawa nafsu harita. Nafsu ku Allah ditaros. Saur Allah Subhanahu wa taala, hai nafsu, ari kuring saha? Ari anjeun saha? Eta nafsu ngabertemu teu ngawalot cicing mereke. Ku Allah ditaroskan 2 kali. Hai nafsu, ari kuring teh saha? Ari anjeun saha? Repeh deui wae. Ari iblis mah waktu ditaros ku Allah, anjeun saha, kuring saha? Walar eta iblis gusti-gusti abdi-abdi ngawalar ngan walarna gusti-gusti abdi-abdi. Itu aya kaitan gusti teh panganan lain, abdi-abdi gusti-gusti. Ari si nafsu mah teu ngawalar. Akhirna katilu kali. Wa Allah ditaros deui nafsu. Ari anjeun saha, ari kuring saha. Nafsu teu ngawalar teh. Sepeh nafsu teh. Teu ngawalar abdi saha, gusti saha. Cek bahasa sepuh mah nisa maja utama. Akhirna ku Allah eta nafsu diasupkeun kana lautan. Namina laut naon bahul ju'i nyaeta lautan kalapar. Asupkeun kana lautan di lautan teh lautan lapar. Di lautan kadinya kelaminan saur para ulama sareng taun. Loh. Dikeung dina lapar, kuat lapar meureun. Asup ka dinya pasti lapar dia. Tadina waktos kitu beres 1000 taun ku Allah diangkat deui ka luhur teu dijahit deui eta nafsu. Angkat deui ka luhur nafsu. Eceuk saur Allah ditaros deui. Nafsu ari kuring sari anjeun saha. Kakarawe buka suara nafsu. Cek nafsu Gusti teh pangeran abdi, abdi teh hamba Gusti. Jadi si nafsu mah ngaku aya Allah jeung ngaku dirina naon? Namina teh makhluk Allah ngan meureun pura-pura. Kunaon make pura-pura? Sieun diasupkeun deui kana lautan lapar. Matak nafsu mah elehna lapar. Jalma nu sauk eta jalma nu bisa ngelehkeun hawa nafsu. Zaman mengurangan tuan bisa elehkeun hawa nafsu. Mata para wali-wali na Allah mah nafsu nate geus Omar nafsu nate geus nafsu mutmainah bae kitu mah. Nafsu ayeuna marodiyah, nafsu nate mardiyah, nafsu lawamah nu kitu mah aya da sok saha nu kitu mah geus bakan lain saum deui kana tuang mah geus teu pati butuh. Geus teu haroyong kana tuang mah. Berarti dirina teh atuh bersih bakal aya panyakit dina hate. Sedangkan panyakit dina hate teh nyaeta beasna teh akibat seunting barang tuan. Nah, kembali deui bahwa jalma supaya dina sosial halus nu paling utama mah teu ayana dina hate. Aya gaduh. Seueur gaduh. Salin rek sederhana, rek henteu ieu tergantung sabab di hatena. Hayang jeung alus di batur, henteu alus di batur, hate jeung tatangga henteuna, jeung keluarga damai henteuna, tentrem aya dina rumah tanggana, teu aya papasean, teu aya namina seri sentak, ieu kembali deui kana manehna masing-masing. Lamun manehna damai. Matak hiji sapalina tina ayeuna alus bersosial teh mana sing candeuleuh. Mana sing cara ngadamangkeunna hiji tadi teh kunaon ku ayeuna sing naos kadua sing kersa saum atapi kersa naon namanya teh ngosongkeun ngirangan ulah kosong teh aya teh puasna sing biasa ngirangan ulah loba teh sabab sareng Nabi alamatul waswatil qalbi ari ciri gelas hate ti rupa hiji nyaeta asratul ukli loba kadua asratul naum loba ulem katilu kasratul roha loba teuing mengke geus adan kake kagok kake capek kake tungtung nama janten naon ngaranna teh eta teh ulah penyakit kitu teh eta teh kalebet ciri dasar teh dan lulus hate mah ibu nguping kana panggilan-panggilan masalah ibadah aya panggilan disebutkeun kerja bakti aya panggilan disebutkeun adan
Ayam panggilan disebutkan pangosan rancingeus. Rancingeus betah langsung. Ieu mah bas ada lohor, geus lohor deui pan kitu urang mah. Asa kakara cenah bieu geus naon deui. Mun manahna hade atoh eta teh. Sabab ieu mangrupakeun panggilan Allah Subhanahu wa taala. Da ujami ngartos mah zaman manahan ayeuna tos saket sareng Allah, ayana waktu salat teh sarua urang diondang Allah kitu tatamu kamantenanana. Kitu urang teh sarua mikraj eta teh. Aing mikraj teh Kanjeng Nabi tatamu ka Gusti Allah. Urang oge mikraj teh nyaeta mangalakungan salat sabab saur Kanjeng Rasul mikrajul mukminin as-shalat. Tetap as-shalatu mikrajul mukminin, as-shalat teh mikrajna pikeun jama-jama iman. Jadi jama iman mikraj ka Allah teh dumeheus ka Allah teh sapoena teh 5 kali. Eta teh 5 kali teh anu ngedul, aing teu ngedul masa sunat seueur punya. Dumeheus ka Allah teh anu tepat teh mikrajna. Tah atoh hate teh lulus hate mah, mugi adan teh mugi panaosan teh. Lain kieu mah. Sadang deui kan kieu nya cenah kitu. Pada kedabina eta teh aya permasalahan di mana-mana. Katilu terakhir landong manah mah nya eta kedah seueur zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tawis hate anu cager teh lamun hatena tenang. Katenangan cenah we ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sing seueur zikir ulah seuting diangge maos WA, ulah seuting diangge maos Facebook. Ieu mah kana Facebook mah 5 jam 6 jam beda mantang kieu. Ieu mah tos belum anu emot teh naon. HP buka bisa aya HP meureun ada maksudna mah kitu. Balik kurang kitu kajaman oke kajaman rek ibak kelu heula ningali heula tunda deui sumping ti beres di zaman lain kana ayeuna diacu ningal heula WA terus urang teh ngabubulung kitu kan kitu mah kieu ditami we omon resep sinetron mah eta teh ngarek naon teh ningal sinetron ni antang aja punya 2 jam 3 jam we kumaha naon teh judulna teh naon judulna naonnya kalau gitu mah sami untuk teh saat judulna teh kan kitu kan aya abdi mah kana TV teh tara ibu pengarek kumpul beli itu aja. Nah, eta teh kumaha? Ieu. Ngosong naon teh ngareun ngeusian tina ayeuna urang aktivitas, loba teuing perkara anu jadi keheurian. Saur Kanjeng Nabi dijelaskeun ku para sahabat kan sadina naon namina sadina Ali sadina nyanyakeun. Migawe perkara anu teu mangpaat sarua jeung nia-niakeun perkara anu manfaat. Jadi sia-sia bermanfaat mah. Da urang digawe nu teu manfaat. Sanes teh kenging ibu sinaon teh. HP teh. Urang ge priyogi atuh ibu panenna jagoan urang ge jarak jauh bisa naon? Bisa ngobrol kapungkur beban kapungkur dengan cenah ke cenah akhir ke cenah pun ka alamat urang teh bisa ngomong cenah jauh di Jakarta oge. Bisa mungkin gitu nya. Ayeuna mah nya gitu. Bahkan cenah bisa katingali-tingali. Bukan ilmu naon. Cenah bisa gitu. Efek ayeuna mah nya. Ieu teh ageun manfaat tapi ageun madarat. Teu saeulit ayana perceraian rumah tangga akibat. Begitu. Aya teu saeulit akibat ayeuna permusuhan dina rupi. Teu saeulit akibat ieu. Eta wah ada betul pisan kirang-kirang. Maka kitu aya dengan HP yang dikunci. Dikuncina mah teh naon teh? Di password. Tapi ke cara ogeuna teu apal eta cara mukana. Bisa kapangi karena jerona ta gitu sarogena kitu deui gitu mun aya dicekel ih mun naon naon tah aya kitu dalam aya teh aya naon mah dibebas dibuka paneta teh aya model kita urang mah ini mah naon kapetan iya mah aya hartos teh bisa jadi terjadi karena aya ulahnya teu kitu tapi seueurkeun dikir sabaraha ibu ita tanganana teu tamtos pek wae bari kumaha oge nilai ibadah nu ieu ibadah wasilah ngadorong ka ayana tenang hate ala bidzikrillahi tatmainnul qulub rupina cekapkeun sakieu patos parantos kapan mudah-mudahan sabada urang kaluar tina ieu
janten jami anu sae kapada jami mana anu sehat mana anu bersih anu akhirna urang sadaya kusababia bersih hati urang tiasa dugi ka Allah Subhanahu wa taala. Pembinaan sampun sakieu lepat nama tina kalepatan sareng kabodan pribadi. Mudah-mudahan Allah ngapunten kana dosa urang sadaya, leresna tina ilmu Allah, mudah-mudahan ngamanfaatkeun ka urang sadaya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah we. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bersama dina mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat yang jadikan ilmu bermanfaat masalah orang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Berdoa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa ahdina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pengawasan kalau juga ada peraturan saya tadi di dan pengawasan bismillah maka yang dalam tutup pengawasan adalah